seperti hari-hari kemarin. Aduh. Abdi Pundawala si Aliando teh ya kulan. Si Dilan 1990. Apalan Dedi. Nah, untuk itu jang film Pak, Bapak mau ngerti. Apa? Bapak mah zaman old. Beda jeung uing zaman now kuring. Cicing kolot. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baju. Si Cepot si Dawala kamarana. Ih, sumuhun ya. Unjukan heula salme. Sok atuh laporan heula. Urang mangkat teh cu. Amit sun heula kitu. Buruan ya. Alah. Kang. Woi, Engal disaur ku sepuh itu. what happened? Itu atuh anak komplek mah what happened nyebutna ge. Oke moal. Apa sih ling what happened? Teu nyata naon. Kesa kedeung gitu what happened. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes Cepot. Alhamdulillah. Duh. Nembe mirengkeun ti katebihan abdi ngadengekeun naon. Syaratna eta juragan Suteja sareng juragan Gatotkaca teh upami kenging eta ilmu pamungkas ti salira syaratna kedah paheula-heula kawin. Paheula-heula rarabi. Duh, mun abdi ngiringan mah abdi pikengingeun jiga teh. Mun akang jadi peserta. Nah naon gitu tukang lotek dihareup geulis Pak. Tong heureuy sia teh. Paingan jauh-jauh di mana? Sumuhun Pak duh. Paingan jauh di mana? Goroan si Dawala sae. Si Dawala linglung tadi keur parasmanan. Nyong, naon? Kang U di sana. Come here my brother. Ayeuna goroan ka adik kitu sakali-kali atuh. Nya, aya naon apalin teh. Dari dahar nu kieu teh kadang-kadang sok karagok urang teh teu biasa maklum di lemur itu. Di koweran we di nu shop teh naon teh. Aya pek teh tisu ka jero. Paingan hiku nalalaman. Disangka teh naon. Aya deui nu pas di koweran teh kolontrang. Dicokot teh efek teh garpu. Ini kata tengah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes Dawala. Damang salira aya hibaring pangestu kumaha maneh da cager seperti hari-hari kemarin. Aduh. Abdi Pundawala si Aliando teh ya kulan. Si Dilan 1990. Apalan Dedi. Nah, untuk itu jang film Pak, Bapak mau ngerti. Apa? Bapak mah zaman old. Beda jeung uing zaman now kuring. Cicing kolot mah. Bapak mah baheula lalajo si unyil resep. Jeung dongeng si Puri. Paling Sekubidu kitu teh geuning. Bapak mah baheula. paling ngadenge ke dongeng. Da jelema mah geus kolot dewek mah heueuh bapak mentak oge tong sok eta sok hayang nyanyahoanan ka budak mara teh. Tong sok hayang nyaho kan. Saurna teh neme teh heuh sok we heula diuk heula. Sae. Salikeula Kang U na tuh. Kaunyuk Raka Prabu. Lingi ya. Jiga satria we tong heureuy sia teh. Pada sarang. Mohon kula nuh. Ngeunaheun sound systemna nya. Kagungan Pakondang ieu teh. Pakondang punya ieu teh. Oh, katenan. Bahala warating sawa urang mentak betah oge. Nek diwariskeun. Sugan ke urang minta power we dua siki. Insya Allah. Ka Mas Iwan ya hayang power eta we nu urut CS 1200 ya bae nu eta ge. Nah, bade ke moal dikasahakeun. Sumuhun kulan ieu teh kumaha neme teh saemara teh paheula-heula naon rimitan? Iya, paheula-heula rarabi antara Gatotkaca jeung Suteja mun geus rimitan geus kawin buru-buru datang ka dieu ieu ilmu bakal ditibankeun, ieu ilmu bakal diwiridkeun ka Gatotkaca atawa Suteja. Eta hadiahna teh.
Sae sumuhun kulan upami abdi ngiringan tong miluan maneh mah bari nage bagian maneh mah dawala sumuhun kulan tapi eueuh bagian ge tenang gaji mah dibere tenang di Pakonang mah aya heeh can di Pakonang urang teh nya rek dibere power bank sedangkan aing kayak upami aya nu licik kumaha maklum jalmi da punten ya juragan Anong Gatot Kaca juragan Anong Suteja bilih aya kalicikan di jalan dina ngajalankeun ieu sae mara buru-buru bejaan kaula sae upami aya naon abdi ngamiskol ka agan kos nu boga we HP-na naon Pak miskol teh naon jang wah aing miskol teh tumis jeung engkol Pak teh sok aya nyaho we tumis ya tong anggap belegug sakakolot teh lawara teuing bapak boga HP gitu boga dewek oge jang mana HP-na ieu dinu eta dina bitis jang 2 eta mah hapur atuh Pak lain HP mana we kolot teh ya mah sakit belang semuhun kulan bade teras wae amitan abdi teh amit mungkur amit munur wae nyajig dawala di Andung Pangesto sanu Andung Kang di Andung Pangesto oh saya semuhun di kantun kulan lumayan ya aya 100.000 keur di jalan sawios tah aya lumayan kerja jan bajigur di jalan keur meuli pulsa atawa naon aduh Gusti nu Maha Agung alhamdulillahirabbil alam jajak khairan kasiron alhamdulillah wa syukrulillah biiznillah biqudratillah tambahilah berapa ajalah seridonya lah seikhlasna bagus ada usaha ngaranna ge Pak atuh ya urang teh kumaha we di kantun kulan bra Pak di payun paheus sok sadiakeun kudanya reret eta barayar beletak geus ieu mah jiga lain kalanceuk kawas kamaru we bisi sila nek teh heula aku mah pandeuri Pak ada aku mana dunia terbalik nih aya si Akum sia malah lajo teh nu kitu na TV teh si Idoy aceng tengeuna aing Pak kuasain na kunaon si entin dikawin geura tong Rosia aing ngerujit deuleu kuruna jeung aing si entin mah geus sumuhun kulang di kantun linggih rupina kade di jalan masing Aryatna Kakang Semar sae mangga di kantun linggih non bra Kakang Semar ulah kade di jalan sae mangga sugan deuk mere aing mah jang aing suka terek mekelan karena duit mah teu kolot teu budak dah da butuh butuh ku duit mah teu meunang 3 juta lo disebut aing ieu mah tuh tukang ngelombokan di mana di kantun linggih kulan iya anjing nya sok di doang abdi resep ka tukang parkir nembe kawita dongeng parkir atuh kudu jiga kitu jelema cepot jadi harta kakayaan naon teh ukur titipan teu meunang disombong-sombong dicontoheun tukang parkir semuhun kulan lamun urang nyutat kana babasaan anu geus natrat rumana teh sesungguhnya cenah ieu kekayaan yang hakiki itu orang kaya yang hakiki itu bukan seberapa besar harta yang sudah ia dapatkan. Harta yang hakiki orang kaya yang hakiki itu seberapa banyak harta yang sudah ia berikan untuk kehidupan tah eta anu sabenerna. Naon hartina mak loba dunya berana ai urang tara mewe mawe kasasama. Itu daek bunta bantu mah. Pandidinya naga kitu sok salat maneh sok sanajan belang betong oge nya osok abdi teh sok sanajan bolong-bolong oge ci
ai salat maneh geuning lamun ditungtungan ku awe salam assalamualaikum kabelah assalamualaikum deui kabelah kenca bener nya eta mah parantos syarat salat nya assalamualaikum ka saha teh cing ka saha anyir lain anyir sia teh jawab nyoy nah aya nu nemalan teu di mana urang keur salat kita lagi salat terus diakhiri oleh salam assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri ada yang menjawab gak? Coba jawab we anyir eta geus anyir deui maneh kasaha teh assalamualaikum teh aya nu ngajawab eueuh geuning ceuk makmum teu ngajawab sugan ceuk eta teh ceuk imam teh assalamualaikum warahmatullahi ceuk makmum teh waalaikumsalam warahmatullahi dan henteu nya bener geuning eueuh nu nemalan kabeh ge sumuhun kasaha teh assalamualaikum mustahil mun eueuh nu ngajawab ikan tenan kade wallah luar biasanya kade mentak kudu bisa ngabukar baker naon anu ai salat teh eusi salat teh naon salah sahijina da maneh teh geus gede dewasa eukeur kolot eukeur mun nya teu bisa ngabukar baker nu kitu lamun teu bisa ngabukar baker nu kitu hirup maneh teu beda ti meuri ai mandi unggal poe ai hanyirna saumur-umur itu kasaha teh nun minimal makna aya 2 makna nu kahiji nyaeta assalamualaikum di dieu teh pan di manusa teh aya anu ngagendeng malaikat anu nyatetkeun amal hade jeung amal goreng kadinya ditujukeun mentak lamun urang yen kahadean ulah hayang katenjo wae ku batur sagede siki sasawi rek niat hade rek niat goreng bakal balik deui ka dirina pribadi malah ceuk orang Hindu mah disebutna teh karma balik deui kana dirina sewangan nya ceuk bari basa ge kitu bari basa Sunda nu mana melak cabe mau jadi oteng oteng melak cabe mau jadi cabe melak bonteng mau jadi bonteng melak cabe mau jadi bonteng melak bontengnya mau jadi cabe melak hade mau jadi goreng melak gorengnya mau jadi hade mau salamet jalamat dina jalan cilaka dina jalan salah bakal bagja manusia lamun dina jalan bener muloh luar biasa makna nu kadua naon salam nu tadi keur salat teh apaan anu digigireun urang teh manusia hungkul papada jalma nyage urang lubak libuk ieu harta kakayaan imah sigrong tapi lamun teu wawuh jeung tatangga naon hartina sok salat oge hartina ai salat di dieu teh assalamualaikum teh ka papada jalma urang disebutna teh hablum minanas loh kebuatnya nya iya sampurna dina jero ting sampurna Islam salamet isa subuh lohor asar maghrib insan soleh loamah amarah jeung mutmainnah wah jaro ieu mah dunungan mah da gaul aja tukang sumur eta teh jadi jaro nyajik maneh geura init bisi tinggalin ku Suteja jeung Gatot Kaca sae kulan moal bade makalan ieu teh sok sia makalah kadinya da teu hasil euy eta kuani maneh deui di kantun linggih atuh kulan nyajik cepot sing salamet di jalanna maneh mangga kulan jik Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.